Duh, si emak meureun tatoheun ieu mah. Dewek kerek balik bayaran. Excuse me. Mom. Hah? Sujang? Emak, Sujang? emak, Sujang? emak. Sujang? Itu Sujang budak emak teh ya? Itu emak indung sujang teh ya? Masya Allah. Subhanallah. Kira-kira. Itu benar Sujang budak emak teh ya? Benar gitu ya teh? Sujang budak emak? Sok perhatikeun kumaha. Naon anu beda teh teh sujang? Eta gelap maneh Sujang nepikeun ka nyeripit kitu. Kumaha Sujang? Betah di pagawean teh? Betah, Mak. Betah kieu ujang sehat ning ketempona. Heueuh eta Sujang awak maneh nepikeun ka gaji hungkul ningan. Senang atuh, Mak. Tuang ge sapoe 3 kali. Ulu boga arlogis ya Sujang. Ulu ieu di ali arloji. Atuh, Mak, kudu gaya kieu aing geus boga gaji mah. Pan emak keneh anu bangga mah pan. Mamalin bangga deui Sujang sia ka maneh mah. Pokona mah maneh mah tok pisan we lah keur emak mah. Saheula atuh, sujang teh ya budak emak. Cik Sujang caritakeun, salila maneh digawe di dorok-dok kumaha tah? Mak, pokona mah ti ditu ti dieu kulit mak kabeh dipoe mah digodog mah. Pokona mah dunia teh penuh kulit. Cik Sujang aya kulit cak-cak aya, mah yang ngasaan. Ah, si emak masuk nu lain-lain ngomong teh. Duh Sujang. Emak teh nyeri leungeun. Nyeri beheung deui. Ieu we ceuli saeutik nyeri. Pasti yang di kongkorongannya, jeung di geulangannya. Ali, siap. Lin manumenta. Paham, ujang yang paham, Mak. Tenang. Sujang. Tidak teh mah daerah. Panu ngahina Sujang. Pajar ketetina emak. Teu kabeulik kongkorong. Teu kabeulik keulang cenah Sujang. Mata diri teh pada ngahina sia Sujang. Amuing. Saha eta teh mak nu ngomongna? Beuli isukan mah, mun perlu mah jeung tokona. Sujang. Lamun bisa emak mah teh hayang meuli mas teh anu hargaan. Hayang emas kolot. Emas ngora. Tanyakeun ku emak, saha di dieu anu make emas pang mahalna? Meuli anu leuwih teh hargana ti dinya. Bener eta teh Sujang. Bener Sujang eta teh. Pernah teu emak ngadenge ujang bohong? Percaya Sujang. Mana ayeuna mah sarada songong geus nurun ti emak teh. Iya, mah moal TS ka Bandung, mak. Komo gede bage mah. Moal TS ka handap Sujang, mana masuk salah wae. Orang kaya mah ujang sekarang mah. Bebas ujang mau ngomong apa juga. Alus, ieu ngaranna budak emak. Sok hayang naon deui emak. Beungpeung ujang masih aya keneh di dieu. Heuh Sujang, emak teh segala beak. Teu boga uyah, teu boga cengek, teu boga tarasi, teu boga bawang, kenteng pararotong, WC carebros, itu oge coet. Coetna molongo, mutuna potong sia Sujang. Cangkir saremplek. Be, kuat teu karoris eta ku ujang mah. Tah ieu Ujang. Hayang mama ieu teh di pager besi Jang. Anu luhur teh geuningan, anu herang, anu aya gamaran Jang di dieu teh sakurilingna tuh ka ditu. Hayang di pager mah teh. Tenang. Di kurungan nah ku ujang ge. Rek di pagar jangkung sakukumaha ge. Bedeuk hayang pagar kawas sela ge bisa. Sujang. Pakaian mang sakaluleuh kieu. Ngesoeh bujurna. Nya maneh teu karunya nempo emak. Baju rabetan kieu. Be, eta si emak. Meuli hayu ka butik. Dek ayeuna ge hayu naha. Si mah yang baju kumaha? Yang baju hurung Sujang. Meuli naha emak jeung selop hurungna sakalian.
pokoknya emak ke kudu make baju hurung, selop hurung, jeung benu hurung. Meureun mah ge hurung Sujang. Pan ngerah silo nu nempo. Teu sia-sia Sujang, emang ngawaras si Sujang teh. Nerap geuningan warahan emak teh. Budak emak dilawan. Hiji deui Sujang. Emak teh raweuh hutang. Kesawae mak. Sok sebutan hiji-hiji. Hutang ka Bang Emok Sujang. Ka Bang Kuliling. Ka tukang kredit, emak teh nganyuk panci, bari geus bolong pancina teh Sujang. Encan ka tetangga. Urut meuli beas. Encan ka nu saliwat 1.000 2.000. Komo ka warung Mas Sujang. Urut nganyukan permen emak teh. Pembalut sok nganyuk tara mak. Rahasia eta Mas Sujang. Era emak nyebutkeun anak oge. Tenang mak. Ku Ujang diberesan kabeh. Jongjon Sujang atuh aya kitu mah. Juga nama maneh istirahat heula. Mesti capek karek datang gawe. Siapa? Goleran heula Ujang. Heueuh kitu. Kudu kaburu-buru ka si Juminah ya mah. Kudu ngomong ya ka si Juminah. Geus teu kuat ya yang ngomong ka si Juminah geus ararateul yeuh bibir. Ini kudu dikumahakeun boga salaki. Pusing. Dek nalak tilu salaki dan nyaah keneh. Dek nyarenkeun kami toha, ngadon balik nyarenkeun. Ari ngajujurungkeun manehna digawe. Bosen nih tah. Ari abi rek digawe ka pabrik. Atuh anu mang nyangukeun di imah. Kabeneran Juminah maneh aya di dieu, aya caritakeunun ya teh. Keur pusing kieu teh. Jol datang nepi ka pusingin. Juminah. Yeh, sia si Sujang teh datang. Mau warangsal gede teh. Loba teh usina teh. Mak sedikit keur parusing, bora hayang ngadengikeun. Maneh mah pokona mah ieu mah seru geura sia Juminah. Teuing mah parusing kieu. Bener ya mau kaduhung teu ngadenge carita mah. Moal, Mak. Bener. Moal. Bener mah kaduhung. Moal, Mak. Bener ya. Kaduhung. Geus gandeng ka ditu. Lieur teh. Bener. Bener. Mah kaduhung. Moal. Lebar teh dicaritakeun mah. Tah sia Juminah, matenya ngomong ke nyeri leungeun, nyeri beuheung, nyeri ieu teh tah. Ngarti sia si Sujang mah. Jadi sia mah rek pamulikeun emasna teh sia Juminah. Ini maksa teh si Mak. Yang nyari tanya keur parusing kieu teh. Tah minggu hareup mah si Sujang teh rek ngabangun. Imah teh digedongkeun, rek nyeun 3 tingkat cenah sia Juminah. Pusing Mak. Tah mata rek pamulikeun baju hurung, cenah benu hurung sia Juminah. Malahan mah hutang oge rek pangmayarkeun sia Juminah. Si Mama lieur keur mah geus mungat denge carita anak keur mah keur pusing. Juminah ecek maneh toko anu hade anu alus keur meuli baju anu pangmahalna di toko mana? Material, Mak. Eta mah engke lamun dek kuliah meuli semen, meuli besi, meuli batu, meuli keusik. Eta mah engke keur kuliah ieu mah toko baju anu pangmahalna di mana? Dia tah mah di dieu tah. Tah Juminah, lamun engke emang geus make gelang, make ali, make kongkorong, make seweng, tah maneh lamun aya pangabutuh dek unyam injem, datang ka emak, keku emak dibere nginjem. Kalah nambahan deui ka bingung teh. Tah malahan mah Juminah, si Sujang mah titah ngagadean toko, titah ngagadean imah. Padahal mah keur naon nya? Da mah teu butuh atuh nu kitu mah. Lamun ngagade sawah, tanah, butuh. Ampun, cuma banget. Sok ena bayangkeun kumaneh Juminah. Maknya emak dek ngagawekeun maneh jadi pelayan toko emak. Teu luas, emak mah teu luas. CS, besti apaan ka maneh teh? Mak atuh mah ari nya ngaku besti mah bere atuh uing nginjem duit.
Har, mana teh butuh duit Jumina? Mak, butuh uing teh. Untung sia maneh bieu ngadenge caritaan emak. Lamun maneh bieu teu ngadenge caritaan emak, moal dibere inyem geura. Siapa tuh mak dek didengekeun ada mah ceritaan emak. Sok rek nyarita naon mak? Kira ketang si Sujang kita can dibere tuang, besi hayangeun tuang. Kira Ngomong we hungkul. Ngomong we moal bari nginjeman duit atuh kitu. aing salah bieu strategi nyarita teh. Munten aing ucul duit. Untung aing bieu dek maraban heula mere tuang si Sujang. Geuning Sujang mana geus nyaring? Geus tuang acan. Alhamdulillah mak, suara Dituang teh itu hulu kakap jeung pai marmot. wah masakan si mak edo pokona malah. Oh, mate ya atuh. Pan baheula teh mate canoli, nya maneh teu inget kitu. Ayo mangis di mana bieu? Mate biasa wae ngedar tos boga bagi itu. Komo eta khawatir pisan mesi Jumina sa Sujang. Balangsak pisan hirupna teh, miskin. Salakina mung usaha nya kumaha teh dibere we. Duit anu ti maneh teh dibagi-bagi kumaha teh diimpakeun. Subhanallah, si mak luar biasa pisan. Sujang, kumaha ngagade tanah teh dek moal. Emang geus meunang tuh tanahna. Emang kena eta rek dijieun naon tanah mak? Mana muka butik tamah boring. Kesal di imah wae. Sok atuh tanyakeun ku emak, sabaraha eta dirinya tanah satu makna? Ka itu murah keneh Sujang. Ku zaman ayeuna mah. Gampang. Cirian we pokona mah mak tanah eta mah. Keke Sujang, mah teh rek nanya. Sabenerna gaji mana teh sabaraha sabulana teh? 1.200.000 mak. 1.200.000. Ayeuna dek meuli tanah, dek meuli emas, dek meulikeun baju ka emak. Nya bakal mahi kitu. Nya tungguan we atuh mak nepi ka 5 tahun genep tahun we mah. Har. Ai panya emak mana teh geus puluhan juta we kitu gaji teh. Acan atuh mak. Kan segala rupa ge kudu bertahap meureun. Alah sia Sujang kumaha? Emak ngomongkeun ka tetangga teh gaji mana teh 20 juta sebulan. Tanah si mah mau kujrun. Sugan teh gaji mana teh sakitu sia teh Sujang. Ujang mata ka dieu teh mak, sabenerna mah Ujang teh rek minta bekal ka mah geus beakeun bekal di dituna. Har atuh ai maneh kumaha Sujang? Kakak geus ngajanjikeun ka mah teh dek meuli emas, meuli tanah, mangyieunkeun imah, meuli baju hurung segala hurung. Ai kieu kumaha atuh aturanana? Kan eta mah bayaran Ujang mak. Kejang kahareupna geus boga gaji gede. Panya teh gaji mana teh geus gede. Ka era-era aing mah ngomong we ka tetangga. Era geus sia lah. Si mak jadi ngambek kieu. Dan aya si Mateme. Oh nya Jang aya. Mak. Ye budak nu neangan ya. Aya naon maneh? Mak, saya si mama dek nyanak artos urut kamari baso. Kumaha nya? Bejakeun ka inung maneh, geus diphp-keun kamari ki ka si Oneng. Tapi cek si oneng mah henteu. Geus kamari geus diphp-keun ka si Oneng 5.000. Da acan mak. Ih, ari maneh. Geus garajig tanyakeun deui ka inung maneh, geus garajig. Bener si mamung bayar utang. Lain nu mayar sia. Eueuh receh, isu ka dibayar. Ngan enak mah eueuh receh we atuh. Be si emak basoge kuat ka nganyu kumaha. Teuing Sujang. Da makna nu gagara mah. Ngabita we sia, loba duit.